Dina bab akhlak. Dina cariosan ngeunaan akhlak dengan ayeuna urang cobi ngaguar ngeunaan ngajadikeun atanapi ngangkat rerencangan, ngangkat dulur gitu Bu. Paslun piti khodil ikhwan fillahi ta'ala. Ya pasal ngeunaan nyandak atanapi ngajadikeun dulur fillahi ta'ala di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oh berarti aya dulur anu henteu fillahi ta'ala, aya dulur anu henteu fisabilillahi ta'ala. Mohon aya Bu. Pentingna urang ngaguar ngeunaan ikhwan teh margi dina salah sawios redaksi hadis aya anu nguningakeun yen diantawis patarosan anu bakal diasongkeun ka setiap hamba Allah anu maot salianti man robuka wa man nabiyuka. Eta teh dina sapalih redaksi hadis aya riwayat anu ditambihan ku wa man ikhwanuka, saha ari dulur anjeun gitu. Jadi man robuka saha pangeran anjeun, wa man nabiyuka saha nabi anjeun. Aya nu ditambihan deui wa ma kiblatuka, naon kiblat anjeun, wa ma imamuka gitu. Naon imam kahirupan anjeun. Quran aya deui nu nambihan wa man ikhwanuka, saha dulur anjeun. Tak ieu teh bakal janten jawaban urang dina eta panakonan teh. Saha atuh dulur urang teh? Al mukminin wal mukminat. Oh berarti lamun kitu mah duduluran anu diikat ku ikatan iman ieu adalah ikatan duduluran anu bakal parat nepikeun ka akhirat moal pegat. Sabab duduluran urang memang dina kahirupan di dunia ieu tergantung urang bade nganisbatkeun ka mana ku naon gitu ngadamel ikatan teh. Aya duduluran ku pedah ikatan saprofesi gitu, sapadamelan sakantor. Oh jadi we sering ketemu, sering ngobrol, sering interaksi, sering silih tulungan, sering sharing masalah kehidupan. Jadi dulur kadang-kadang kedekatan eta teh kakraban eta ngelehkeun dulur anu saturunan gitu. Apakah eta bagus ngan tetep nu jadi tolak ukur kadah al ikhwan fisabilillah, nu jadi tolak ukur kadah dina raraga ngajalankeun duduluran di jalan Allah karena Allah taala gitu. Aya anu duduluran teh diikatna teh ku pangaresep. Panjaman ayeuna geuning ngasok Bu seueur pisan komunitasnya punya. Pan dina visi misi teh dina motona teh dulu nun batur jadi dulur ya. Dina raraga intina mah ngabangun duduluran silaturahmi. Aya nu dibengket ku pangaresep. Aya nu resepna teh kana melak sosin misalkeun ngadamel komunitas petani sosin gitu saumpamina. Mangaya ngayakeun pertemuan. Pada resepna teh kana mobot motor gede, kana moge ngadamel komunitas moge motor gede. Aya nu resep kana ngurak, wah ngahiji teh sok ngarurak teh. Persatuan asosiasi ngurak. Intina bebas urang dina konteks kahirupan di dunia mah bade ngikat duduluran ku ikatan naon gitu. Ngan kudu dina raraga urang negakeun jeung ngajalankeun duduluran fillahi ta'ala. Engke sehingga kedah jadi ukuran. Saumpamina ku ikatan ieu teh ya ku komunitas ieu teh. Sareng ku rejengan gaul urang ieu jeung nu sanesna dina satu profesi, satu pangaresep. Lamun saumpamina ieu priungan urang teh matak naon ngadeukeutkeun urang ka Allah Subhanahu wa taala jeung tiasa dijadikeun sebagai bukti gitunya yang urang teh ngajalankeun duduluran di jalan Allah, maka eta tiasa kurang dipertahankeun. Sabab diantawis jalmi anu ngarumpul teh henteu sadayana anu tiasa
menanamkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah di lebat gitu. Aya anu ngumpul sebatas ngumpul, tapi ngumpul nantinya gitulah. Tara aya silih ingatan kana salat, kana kahadean. Maka lamun kitu, komo lamun tema kalah mangaruhan hiji jalma nu tadina soleh jadi ngurangan kasolehanana, nu tadina bager jadi leungit ka bageuranana, maka anu ceuk manehanana duduluran sapertikeun kitu, maka lamun dikaitkeun kana dulur fisabilillah teh nya tos layakna mending keneh kurang dihindari gitu, Bu. Jadi ulah namina teh ulah ka bongoroy kudu namina loba dulur, loba batur, loba rezeki gitu. Teteh henteu mutlak teteh bunya. Naon sababna? Malihan lamun urang bade nyukcruk gitunya kana thariqah, kana taqarrub ilallah taala. Justru di antara metode pikeun urang ngadeukeutkeun ka Allah Subhanahu wa taala teh adalah urang dengan nyepen, menyendiri teh, berujlah teh. Intina ya simpel nama kieu. Urang ditugaskeun ku Allah Subhanahu wa taala ngawangun duduluran, ngajalin silaturahmi teh. Nganambihan kenalan, nambihan jejaring sadayana teu aya sanes sejak urang nerapkeun kana pelajaran al-ikhwan gitu, al-ukhuwah al-islamiyah. Jadi duduluran anu dibeungkeut dina akidah. Lamun urang bade ninggal kana konsep duduluran akidah dina agama Islam, ieu ikatan duduluran anu paling kiat, Ibu. Bahkan tiasa ngelehkeun kana ikatan dulur berdasarkan katurunan gitu. Contoh anu sederhana, Bu. Dina bab waris, lamun teh mah budakna murtad, otomatis ngaleungitkeun kana hak warisna teh, Bu. Gitu. Otomatis ngaleungitkeun kana hak warisna, jadi dianggap batur we gitu. Tapi lamun sa akidah berijeng saroleh kabeh, najan batur gitu. Henteu ari serta merta jadi ahli waris mah ngan urang berhak mere gitu, jeung dianjurkeun keur silih bere gitu. Sehingga sadayana teh segala macam ikatan-ikatan persaudaraan gitu, perkumpulan-perkumpulan, organisasi nu mana wae gitu. Kedah aya misi gitu dina raraga ngajalankeun konsep duduluran al-ukhuwah billahi ta'ala teh ya gitu. Tangke dibuktikan nanti ku kumaha dilebetna gitu. Matak mawa teu kana caket ka Allah Subhanahu wa taala. Matak mawa teu ka anggotana. Kana perubahan tina goreng kana hade, tina hade kana istiqomah dina kahadeanana. Tapi saumpamina matak ngajadikeun jalma teh jadi teu pararuguh gitu. Masa teu pararuguh teh kana salat ada jadi taya silih ingetan, bahkan tadina osok salat terus gaul jeung kelompok eta tiba-tiba jadi teu salat, ieu mah tos teu dibahas deui. Tos teu dibahas deui, tebihan. Gitu. Gitu. I'lamu gitu. Dia dina peringatan dina ieu kitab. Ana tahaba fillahi wal ukhuwah fi dinihi min afdhalil qurubat. Kanyahokeun ku anjeun silih mika cinta, silih mika nyaah di jalan Allah, dina agama Allah jeung duduluran dina agama Allah. Eta teh salah sawios tina pangabdol-abdolna cara urang taqarrub ka Allah. Urang teh bade ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Nu namina urang ngadeukeutkeun, urang perlu wasilah. Di antara wasilahna teh adalah urang ngadamel ikatan duduluran sareng papada manusia. Teras we nerapkeun konsep anu watawasau bil haq dina wal asri teh geuningan watawasau bisabr. Ta eta pisan anu matak ngajadikeun urang leuwih caket ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun ternyata malah duduluran jeung manusia teh kalah kalangkung tebih ti Allah Subhanahu wa taala, kantunkeun we teu kedah aya karaguan gitu. Fayajibu alal muslimina, tu maka wajib we pikeun jalma muslim al muwahhidin anu baroga tauhid ka Allah Subhanahu wa taala.
Wajib naon pikeun silih pika cinta, silih pika nyaah. Gitu. Li'ila'i kalimatillahi ta'ala, pikeun ngaluhurkeun agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah aya dalilna? Nya kantenan, Bu. Urang cobi guar dauhan Allah Subhanahu wa taala urang ngaoskeun. Iya sok diaoskeun yo dina ku MC atau ku saha itu. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a. Wa tasimu jeung kudu nyekel pageuh aranjeun kabeh bihablillahi kana tambang kana tali Allah. Dimaksud tali Allah teh numutkeun ahli tafsir diuningakeun Al-Qur'an sareng sunnah gitu. Di antawis penafsiranana tali Allah teh. Jami'a sakabehna wala tafarraqu ulah rek pipisahan aranjeun. Wadkuru jeung sing ingat aranjeun kabeh nikmatallah kana kanikmatan ti Allah alaikum ka aranjeun kabeh. Id kuntum a'daan dina waktu aranjeun kabeh marusuhan, silih musuhan. Mali maksud zaman kapungkur sateuacan Islam didawahkeun ku Kangjeng Rasul. Zaman jahiliyah teh anu akhirna jadi sahabat teh Bu teh silih musuhan teh. Sayyidina Umar sareng Kangjeng Rasul nya maksudna teh kan anu benten paham sehingga Sayyidina Umar nganggapna musuh gitu. Sadayana oge. Gitu. Tah ku Allah dihijikeun dina ikatan ukhuwah Islamiyah hiji kanikmatan sing jadi peringatan pikeun anjeun Muhammad kitu itu. Eta teh taklifna teh kadinya. Ku Allah Subhanahu wa taala tina sekian banyakna perbedaan ku Allah Subhanahu wa taala dihijikeun. Fa'alafa baina qulubikum terus Allah ngaleuleuskeun ngajadikeun hate anjeun silih pikanyaah di antara aranjeun. Pasbatum bi ni'mati ikhwana maka anjeun kabeh kalayan nikmat Allah Subhanahu wa taala jadi weh dulur kitu. Ngamawi anu pangpayuna ku Kangjeng Rasul dilakukeun di antara kaum muhajirin sareng ansor sateuacan ngabina masalah syariat peribadahanana. Maka nu pangpayuna ku Kangjeng Rasul dipersodarakeun dulu cenah gitu, didulurkeun heula gitu. Muhajirin sareng ansor teh. Muhajirin teh para sahabat anu dongkap di Mekah ngiring hijrah ka Kangjeng Rasul. Ari kaum ansor teh penduduk Madinah gitu anu menyambut sareng berbahagia karena kasumpingan Kangjeng Rasul. Dijadikeun dulu ku Kangjeng Rasul. Jadi memang pelajaran pikeun urang dina urang konsep ngaheuyeuk lembur ngawangun nagara beh dituna. Memang konsep duduluran teh kudu masing-masing dipimilih gitu. Teu bisa urang enak hayang maju babarengan tapi teu aya karukunan di lebetna. Zaman ayeuna duka naon jadi masalah. Nuka tingali media begitu nya. Teu waleh aya we itu parasea gitu dina media. Silih hasun silih hina silih hujat geuningan gitu. Padahal sadayana ge kaum muslimin wal muslimat eta teh. Parijag aya di media mah meuni garang teh geuningan. Aya geus paamprok pada marurungkut sadayana ge gitu. Nu jadi masalah naon ieu teh nya? Kirang langkung ieu mah Bu, karena kirang silaturahmi. Ngerasa tinggal jalmi anu sok wah di mediana teh rame gitu tuh, heboh gitu. Aya geus ditepungkeun mah da marurungkut. Jadi kadang-kadang aya kekuatan, aya bisikan duka ti mananya dina media teh anu ngajadikeun manusia teh leuwih wani gitu dina bersuara teh. Gitu. Lamun ibu sok nonton acara anu sok naon geuningan diskusi dina TV One teh teh. Kadang-kadang nepikeun ka silih ieukeun. Padahal geus patepung dina kaayaan duaan mah teh. Ah biasa we teh. Ayeuna urang we lah ulah ka batur gitu. Kadang-kadang aya nu parasea di media sosial teh. Tos ditepungkeun mah teh alakur itu teh. Dukan naon atuh teman-teman. Masalah naonnya eta lah. Soalnya kurang silaturahmi gitu.
kurang komunikasi anu sae, kurang komunikasi, penyakit urang teh gitu teh Bu, sadayana gitu teh. Sehingga jadi weh jauh gitu. Nabi ngadauhkeun wa kunu ibadallahi ikhwana gitu kama amarakum. Jeung aranjeun kudu kajadian, kudu kabuktian jadi hamba-hamba Allah anu bersaudara seperti Allah entos marantahkeun ka aranjeun sadayana. Nabi ngadauhkeun inna habakum ilallahi azza wa jalla alladziina ya'lafuna wa yu'allifuna. Saestuna anu pang dipika cinta di antara aranjeun ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta jalema-jalema anu silih pikanyaah jeung ngajadikeun batur silih pikanyaah gitu. Jadi nu pang dipika cinta ku Allah teh anu silih pikanyaah oge anu ngawasilahan batur ngajadikeun batur babaturanana supaya silih pikanyaah deui gitu. Anu ngakurekeun, anu ngadameikeun. Jeung ari anu pang dipika bendu di antara aranjeun mungguh Allah Subhanahu wa taala saha nyaeta rajulun al-masya'una bin namimah, jalma-jalma anu lempang di dunia ieu kalayan adu domba jeung anu sok pipisahan bainal ikhwan di antara dulur-dulurna. Dauhan kangnya Nabi deui lima kantun macaan heula ya. Dauhan Nabi non Ibnu Adam lakama nawaita. Ibnu Adam, hei anak Adam, pikeun anjeun perkara anu ku anjeun diniatan. Wa alaika maktasabta, jeung kewajiban pikeun anjeun perkara anu dikasaban ku anjeun. Wa anta ma'man ahbabta, sareng anjeun bakal aya di antara beserta jalma-jalma anu ku anjeun dipika cinta. Ieu hadis nguningakeun yen memang jalma teh sok ngumpul jeung jalma-jalma anu dipika cintaana. Jeung jalma-jalma anu dipika resepna. Nah. Intina mah bu konsep duluran mah perkara anu memang kurang katinggalnya nya. Henteu ngan syukur diatur ku agama pan. Agama ge ngatur gitu. Aya persatuan dan kesatuan dina sila negara urang ningan bu sila kasabaran teh. Sila nu katilunya Persatuan Indonesia. Gitu. Kantun prum gitu urang. Silih pikanyaah, silih pika asih, silih pika dede, silih ingetan. Gitu. Ngan pedah dina ngabangun duduluran ieu teh sapertikeun naonnya? Sapertikeun urang mestol gitu. Lamun urang lina mestol gitu tah kieu ye nunjuknya dina nunjuk gitu. Satu telunjuk tertuju ka batur tapi sabaraha ramo ka urang gitu. Intina ieu teh gegedena mah dina diri urang gitu. Terjadina naon ngahiji teh gitu. Ukhuwah Islamiyah teh. Pada intina mah bakal sangat dipengaruhi ku kumaha sikap urang, akhlak urang gitu. Bahkan ku akhlak anu sararahe, persatuan dan kesatuan ikatan duduluran tiasa janten akibat tina ayana akhlak anu sae gitu. Ngan biasana di antara perkara anu matak ngahalangan ya nyata dia teh Bu kurang ngobrol lah Bu, masalah penyakitna teh. Kurang ngobrol jadi henteu wauh gitu. Kurang silaturahmi. Teras teu ayana katawaduan di antara urang. Sabab lamun teu aya katawaduan di antara urang sadayana, maka lamun teu aya tawadu, pasti kesombongan bakal muncul. Di mana kesombongan muncul, maka di antawis turunan tina kesombongan teh nyaeta egois teh. Eri egois teh nyaeta urang lebih mementingkan diri sendiri, lebih mementingkan keluarga, bari sama sekali cul kadulur-dulur. Anu sabenerna aya sababaraha kondisi anu layak gitu ku urang diperhatikeun. Jalma anu leuwih terus teu kadah ditanya deui tentang dalil tentang keterangan da mangtos kuduna.
mata kulah dipasian kelebih teh naon supaya disimpan dino kakurangan gitu panginten gitu punya ngan pedah menyayat tadi kurang komunikasi sarang kurang ya, kurang kayak semacam kesombongan gitu gitu para ibu sadayana nunamina ya konsep duduluran gitu kapungkur zaman Kangjeng Rasul biasa kurang ditinggal gitu tantun perungna aya konsep kieu Bu dina syariat urang teh nya al isar ari isar teh mentingkeun batur ya lamun urang bade berbicara masalah dalil atanapi keterangan ngeunaan memang urang kuduna urang saling berkorban jeung papada dulur gitu ari isar teh mentingkeun batur kabagi dua bagian aya mentingkeun batur dina urusan ibadah maka hukumna terlarang aya mentingkeun batur dina urusan dunia maka hukumna dianjurkeun contoh upami urang mentingkeun batur dina urusan kahadean nu caket we contona dina sab salat saumpamina urang ayeuna kalah ngasrog ka batur mangga ka payun eta teh sanes padamelan sae gitu teh tapi naon eta teh kirang sae nan margina damas sabab urusan ibadah arina urusan ibadah mah gitu maka urang kedah mayunkeun diri urang lamun ayeuna aya dua pamuda gitu aya hate gitu kahiji istri gitu ulah mangga gitu tapi kudu paheula-heula non margina ari nikah teh teh ibadah teh leres teh Bu nya nikah teh ibadah gitu lantaran nikah teh ibadah maka upami aya dua pamagat anu mikaresep gitu kahiji istri karena bade ditikah ulah sok mangga ulah gitu tapi kudu paheula-heula gitu kudu nama gitu tantuna kalayan nya lamun teh bade persaingan sok aya persaingan tapi persaingan anu sehat kajaba upami dina urusan dunia dina urusan sanes ibadah maka sabenerna Bu mentingkeun batur ieu langkung utami dengan catatan urang henteu ruksak gitu sangu sapiring ieu mah contoh alitna urang teh gaduh sangu sapiring aya batur nu lapar gitu urang teh gaduh urang sami-sami lapar di kitu sami lapar gitu utah urang teh lamun bade ngukur kana konsep tadi pasikeun we ka batur atau bade dibagi dua mangga ngan intina bade dipasikeun ka batur sadayana ge urang ikhtiar deui eta padambelan anu sae di urusan ibadah tapi tetap tadi batasanana ulah dugikeun ka urang ruksak eta catatan Bu Allah ngadawuhkeun wala tajal yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutha kulal basti patah udah malum mamasura dina surat al-isra anjeun ulah ngajarikeun leungeun anjeun di talian dina punduk anjeun maksudna teh yang bongkeun jalma teh angkat tangan wae kana urusan batur teh gitu ulah kitu sok we ari anjeun boga mah anjeun mampu mah bantu wala tabsutha kulal basti tapi ulah berehan teuing sabab kadang-kadang berehan teuing eta teh matak ruksak urangna gitu namawi jalan tengahna kieu tadi teh ya jadi mentingkeun urusan batur kudu kedah dengan catatan urang henteu ruksak urang teu binasa gitu teh nya kitu teh di urang mah ya ieu mah urang nyangiritik diri orang sewang sewangan we gitu daun bade berbicara masalah kelebihan gitu tina rezeki urang mah sebenarnya mah urang tos lebih tina cukup gitu jalmi ayeuna sami awakna nu miskin anu kaya sami awakna gitu tapi kan dina perak-perakanana jalmi teh kalayan rezekina aya nu ngabangun bumi 2 tingkat 3 tingkat 4 tingkat padahal awakna jeung jalmi anu miskin sami gitu-gitu kan
jalmi gaduh kendaraan hiji, jalmi kendaraan dua, aya nu teu gaduh kendaraan gitu. Jalmi nu gaduh kendaraan hiji jeung dua, tilu, opat, sadayana kan lamun bicara masalah kebutuhan mah sami kebutuhan dasarna gitu ya. Sesana ya itu mah kemungkinan besar adalah nafsu gitu. Jalmi nonton TV, ku TV anu jadul, anu hitam putih gitu. Kaharti gitu siaranna teh. Anu hiji deui mah dina TV anu gede geuning sageung tembok teh geuning anu. Sami wae kan teh. Intina mah maksudna teh informasina sami katangkap gitu. Sasana adalah hawa nafsu. Jalmi duaan tuang dina sapiring. Nu hiji beunghar eusina teh sangu sareng daging gitulah. Walaupun daging ge da kaelehkeun ku pangaos jengkol nyebutnya. Jadi jalmi anu tuang jeung jengkol eta teh menak buahna teh. Nu hiji deui mah tuangna teh sareng uyah sareng lauk asin. Intina gitu. Perbedaan eta cukup gitu. Jalma bakal menang tanaga ku tuang sareng lauk asin. Anu kadua jalma sami bakal menang tanaga gitu. Ku dahar sareng daging teh ya. Perbedaan tina lauk asin sareng daging gitu. Maka eta selebihna bisa mungkin karena hawa nafsu. hayang gitu. Entah masalahna kieu nya kan unamina dina konsep juhud teh ya. Hawa nafsu teh kan kedah disapih teh ya kitu geuningan ti payun teh. Lamun orang memang hoyong taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala, memang orang teh kedah nyapi hawa nafsu teh ya. Urang teu berbicara masalah halal sareng haram, lamun bicara masalah halal jeung haram dah halal, Bu. Urang bade tuang ayeuna sakali sareng naon saboboko ku nyalira gitu. Ari memang teu matak ngaruksakan awak urang teu naon mangga wae eta teh. Gitu. Bade tuang dina naon sareng daging onta gitu. Mangga bade tuang sareng naon kitu nu haraneh. Tapi lamun urang berbicara masalah juhud, maka sadayana eta tertolak teh Bu. Dan unamina konsep juhud mah urang kudu menyapih kana hawa nafsu. Sanajan urang mampu tuang sareng nu ararena, tapi da dirarasakeun kitu ku urang tuang sareng nu biasa ge awak urang sehat walafiat. Pilih sareng nu biasa we, mending keneh gitu. Sesana harga sesana atanapi kelebihan uang eta ku urang diangge pikeun amal soleh anu sanesna gitu. Ayeuna urang perlu mobil nu biasa merek biasa masih keneh bisa nganterkeun orang, oge masih keneh tiasa minuhan kana kabutuhan urang. Terus aya deui urang teh mampu da meser mobil anu mewah teh gitu. Eta mah pilihan urang. Kitu meser mobil anu biasa ku rezeki urang halal. Meser mobil anu mewah ku rezeki urang halal teh Bu. Hitungan tadi teh ya. Lamun urang bade juhud hoyong langkung tereh kita taqarrub ilallahi ta'ala teh ya gitu. Maka tadi teh Bu sapih nu namina hawa nafsu urang kedah kurang disapih. Sanajan urang mampu, sanajan urang tiasa, tapi lebih bijak ke urang teh lah saperluna we gitu. Kajen teuing hal-hal atanapi bekal-bekal langkung gitu, pangaos-pangaos anu langkung tinu tadi kebutuhan teh ya. Tiasa kurang diangge kana amal soleh anu sanesna gitu. Dina raraga ngawangun duduluran teh ya gitu punya. Kantun purung we ieu mah. Kadang kawis geuningan tata carana teh di urang sok ngadina ngawangun duduluran teh biasana duka di dieu mah. Tos dikarantundun ku sepuh-sepuhna teh cenah. Hayu urang ngayakeun riungan gitu, dirutinkeun silaturahmi atawa urang arisan cenah kitu nya Bu. Sok aya ibu nu arisan di dieu Bu. Aya saeurnya mangga wae teh nya arisan teh. Da aya kasayan di dinya teh. Senajan memang nu namina arisan teh aya oge anu ngaharamkeun aya teh Bu.
non margina ngaharamkeun sabab cenah menumutkeun anjeunna mah ngabukakeun panto hutang. Ngabukakeun panto hutang gitu. Pan jadi orang teh hutang kudu bayaran tiap bulan cenah gitu. Tapi kieu Bu. Tapi lamun orang ditalos masalah hukum arisan, ina mah kieu Bu, dina konsep muamalah dina syariat aya kaidah kieu pan, al aslu fil muamalah al ibahah itu. Setiap urusan muamalah pada dasarna eta teh meunang. Kajaba aya dalil-dalil anu rinci ngaharamkeun gitu, maka eta teu meunang. Ayeuna ngeunaan arisan ieu, arisan teh jenis muamalah anu teu aya ti kapungkurna Bu, anu baru teu kacarioskeun dina Al-Qur'an moal menang, dina hadis sami teu aya teh Bu arisan teh. Maka ieu teh bakal jadi pembahasan ulama zaman ayeuna. Tah tadi teh asalna muamalah bentukna nu kumaha wae ge halal, kajaba aya dalil anu ngaharamkeunana. Ternyata teu aya di depenakan keterangan dina Al-Qur'an dina hadis. Maka dumasar kana kaidah eta pada dasarna arisan teh adalah boleh. Tangtos ditinggal oge deh dina perak-perakanana, kumaha we eusina jerona kumaha wae gitu. Ari urang arisan teh teh sami sareng urang nambutkeun da punya teh nya. Urang ngumpulkeun nya, ngumpulkeun artos. Terus ngumpulkeun teh diundi, dikocok. Dikocok tah. Berarti aya dua padamelan, ngumpulkeun sareng ngundi. Ari ngumpulkeunana, yang ngumpul mah teu aya masalah, ngumpulkeun artosna gitu. Terus masalah ngundi, lamun bicara apakah aya baheula Kangjeng Rasulullah kantos ngundi dina urusan naon gitu, maka aya Rasulullah upami bade angkat-angkatan terus bade ngajak salah sawios istrina eta teh sok diundi teh. Memang henteu dijelaskeun dina redaksi eta hadis kumaha cara Rasulullah ngundi. Ngan piraku sadayana istrina bade dicanak gitu. Maka ku Rasulullah nya dipilih, diundi gitu semacam diundi gitu. Maka ngeunaan eta tiasa gitu. Tiasa ulah. Mangga tambih deui kan komo eta urang maksudna teh bade ngarakeutkeun deui duduluran anu sempat terputus gitu. Intina mah mangga. Jadi lamun bicara masalah hukum dasar maka adalah menang. Ngan terjadi perbedaan sikap para ulama, sikap kaum muslimin. Aya anu memilih karena dianggap aya kamaslahatan anu seueur di dinya. Aya anu memilih menolak henteu ngalaksanakeun henteu midamel kana arisan cenah. Sabab tadi teh teu aya ti dituna begitu. Ada piraku sadayana kudu aya ti Rasul mah tubuh. Punya ulah kajebak ku bahasa kitu. Setiap perkara teu aya ti Rasulna teu meunang. Bahkan sebaliknya setiap perkara anu aya anu ku Rasul dilaksanakeun kudu kurang dilaksanakeun deui cenah wajib henteu kitu Bu. Aya perkara anu teu aya di Rasulna, Rasul teu ngalaksanakeun tapi urang kudu ngalaksanakeun. Urang disunahkeun ngalaksanakeun. Contoh aya salat syukrul wudu nya Bu. Salat syukrul wudu teh salat 2 rakaat sabada urang wudu gitu. Ieu teh Kangjeng Rasul teu ngalaksanakeun. Da ieu teh syariat ieu teh penghargaan Kangjeng Rasul ka Bilal tukang adan teh. So Kangjeng Rasul diwartosan ku malaikat Jibril alaihi salam yen di surga parantos nyampak naon trompah senalna Bilal bin Rabah kadangu ku Kangjeng Rasul gitu. Aya nu nyebatkeun ku Nabi ku malaikat Jibril diwartosan, aya riwayat anu nyebatkeun Kangjeng Rasul ngimpen. Terus ngobrol gitu sareng Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, kami nyampak atau ngadangu ti Jibril yen tarompah anjeun sendal anjeun tos kadangu di surga gitu. Naon rahasia anjeun gitu. Maka Bilal ngawaler
wallahu alam intinya gitu nya coba seorang mah ngan pedah kami abdi osok ngalaksanakeun salat minal wudu, salat syukrul wudu gitu. Kumaha Rasul ngabalar hade anjeun coba orang gitu halus anjeun. Jadi Rasul teu ngalaksanakeun. Tapi Rasul ngahajenan karena hal anu dilaksanakeun ku Bilal bin Rabah. Jadi perkara Rasul teu ngalaksanakeun tapi orang disunahkeun ngalaksanakeun. Bahkan salat tahiyatul masjid Bu, Rasul teu ngalaksanakeun. Salat tahiyatul masjid, naon margina? Da bumina ge di masjid gitu. Apa bumina ge di masjid gitu, salat tahiyatul masjid kumaha gitu. Teu ngalaksanakeun tapi orang disunahkeun. Gitu. Aya deui anu sabalikna, Rasulullah ngalaksanakeun tapi orang teu meunang ngalaksanakeun. Sareng beda deh ka urang. Contoh, Rasulullah istrina teh langkung ti opat teh Bu. Rasulullah. Dina sapalih riwayat 8, sapalih riwayat 12. Tapi umatna dicarek teh Bu. Teu kengeng umatna langkung ti opat mah. Rasulullah ngalaksanakeun tapi orang dicarek. Dibat. Gitu. Atawa sapertoskeun salat tahajud. Pikeun Kangjeng Rasul hukumna wajib. Tapi ke umatna henteu wajib. Pikeun urang mah sunah we gitu. Nah Kangjeng Rasul buat diwajibkeun. Bagi Kangjeng Rasulullah adalah suri teladan. Gitu. Pikeun nunjukkeun ka umatna yen penting pisan kacida pentingna ngalaksanakeun salat tahajud. Jadi henteu kitu, henteu perbandingan ti Rasulna kurang teu aya ti Rasulna tinggalkeun henteu kitu. Tapi tetap orang kembali karena hukum dina syariat urang. Nyaeta aya perkara teh anu meunang, aya perkara anu wajib, aya anu haram, aya anu sunnah, aya anu makruh, eta we dina eusi dina agama urang. 5 eta Bu. Bagi sebagian kelompok umat Islam gitu, etik-etik teu ti Rasulna, etik-etik Rasul teu ngalaksanakeun. Lamun Rasul kitu kudu laksana, pokona mah lah kitu lah intina mah gitu. Muludan cenah teh Rasulna kedah moal aya atuh Bu. Aya muludan teh naon gitu, talabul ilmi itu teh. Peda dilaksanakeunana dina bulan mulud. Gitu. Tapi manehanana osok pangaosan ieu mah di naon pangaosan. Kemisan cenah biasa teh ngadang. Ya model urang kieu teh Bu, reboan, salasaan, mingguan ieu teh bid'ah unggul sadayana gitu Bu. Reboan saya di Rasulna di gitu-gitu teh. Ngaos mah nya ngaos we gitu. Tapi kan dia mah hanya tempat sareng zaman, tempat sareng waktu. Pangawasan anu dilaksanakeun dina bulan mulud jadi weh muludan. Pangawasan anu dilaksanakeun dina sasi Rajab jadi weh Rajaban. Pangawasan anu dilaksanakeun dina bulan Muharram, Muharraman. Tuh, gitu Bu. Itu namanya. Tapi adan ya adan. Hujan itu punya. Pas we ulah sabuh di malangkungnya. Intina mah gitu. Urang sadayana teh diparentah ku Allah Subhanahu wa taala teh pikeun silih pikanyaah, silih pikadeudeeh dina agama Allah. Jadi sagala rupi riungan urang, kelompok urang, masyarakat sosial urang kadah diukur karena ikhwan billahi ta'ala. Gitu. Urang tutup ku doa kifaratul majlis sasarengan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.